Ngaran urang Ramal, ngan sakitu hungkul. Eueuh papanjangna. Urang tak apal, nah urang diaranan Ramal. Urang moal protes. Nah ngaran urang lain Obama atawa Lionel Messi. Urang ge moal protes, teu ceuk urang mah. Ngaran ari alus ge eueuh mangpaatna. Mun kalakuanna mah hiwal atawa papalimpang ti bebeneran. Urang ge moal protes, sepeda batur sok nyebut gelo ka urang. Padahal mah cek urang teh, urang waras. Cek urang teh, urang jejeg. Batur we nu sok nyebut otak miring atawa kurang saeundeun ka urang. Padahal mah urang teh ajeg, teu miring, teu sing. Padahal urang mah loba nu leuwih gelo ti urang teh. Nu gelo mah tuh nu sok malingan duit nagara. Nu gelo mah tuh nu sok ngagasah harta jeung ngarebut hak rakyat. Nu gelo mah tuh pamimpin nu torek tanah ngadenge rakyatna nu kalaparan. Nu gelo mah tuh pamimpin anu meungpeun kakayaan rakyatna nu sagala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin nu teu bisa mimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin nu lakona teu titurutaneun. Gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Yeuh teu sagawayah deuleu jadi pamimpin mah. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Tak urang mah sok hayang seuri mun aya nu ngantri hayang jadi pamimpin. Nu mata urang mah sok ngabarakatak lamun aya nu teu tarejelan hayang jadi pamimpin. Lain teu waras nu kitu teh ngaranna. Ai kabeh jadi pamimpin mah sadar hirup geus pada boga hancengan. Moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atuh urang nu jadi rakyatna. Salat ge kitu pan, aya imam, aya makmumna. Jadi rakyat ge apan lamun bener tur bageur derajatna ge pan leuwih hade tibatan pamimpin anu kacrut. Nya kan? Bab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Urang mah teu hayang jadi pamimpin mah. Mending kieu, eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek. Mending siga urang, hirup bebas teu kaugar aturan itu ieu. Matak lamun hayang hirup tumanina lepas ti sagala kasusah, hayu hirup siga urang. Wassalam.